Bener ieu teh aman. Aing ngasieun santai sok ka dieu aya waterena. Heuh sok aman ku aing di sanghareupan si botak mah. Heueuh sok tanggung jawab sia nya. Tanggung jawab ku aing ditampung si botak mah. Ulah dituar watere. Aduh. Keluar ku aing goblok. Kumaha? Ngarujitkeun sia teh goblok. Labok sia teh tak kunyuk. Cih, mah aing salah nuar anu yuk. Ini parah nih. Ah, sia oding suara aing teh heueuh goblok. Lauk teh loba tinggal newakan. Kada biasana mah loba kunyuk. Ah, loba-loba aing kalau kabar lo kunyuk. Sarua aing ge laledog. Suan aing teh heueuh loba. Hah? Teh kalau kacap. Cuk. Naon? Lihat ke atas, Cuk. Nah, naon kunyuk lihat ke atas. Di atas maya langit kunyuk. Tengok. Malik goblok tuh ka tukang tuh. Nah, naon kehet? Teu ku sia tah. Anjing. Wah, bener euy. Nu saha ieu? Cicing heula. Cing tuh menang lauk ke euy yeuh. Menang Aceh. Ya heueuh tuh nu saha we aya milikna. Pagi bareum. Ala. Heueuh ngejedog tungguan. Sok buat ala. Kek. Lain nu watere ieu teh. Lah, nu watere. Watere getar ka balong ieu geus tara diurus dulu tuh. Balong mah geus. Wah, pinuku jujukutan karar itu. Sok buat ala. Si botak lagi mangka dieu ieu. Bener ieu teh aman. Aing ngasieun santai sok ka dieu aya waterena. Heuh sok aman ku aing di sanghareupan si botak mah. Heueuh sok tanggung jawab sia nya. Tanggung jawab ku aing ditampung si botak mah. Heueuh atuh ku aing mangtaekan. Babading ulah disesakeun sedikit pun, ratakan ding pokona mah. Nyangka nama ke kulalai ieu. Sok buat tuh. Neangan karung atuh sia. Heuh sok kela aing bener yang karum. Ya, aing menang nyok karung sa aing bawa we mereukeun ngarit mana. Gua watur tuh ala tuh. Cing ding. Bagus kehet ieu. Nah kumaha sia mah? Ieu karung lagi pinu kunyuk. Geus turun. Pokona mah aing teh nyahoan naon ucup. Sia mun watere nyahoeun. Aing teu tanggung jawab pokona mah sia teu tanggung jawabna. Kela aing sadahan deui ya. Lah, tenang ding. Watere mah urusan aing kehet. Si botakan ieu. Nah itu ciga si Ucup lompat. Wah si goblok pasti yak nyolong Aceh. Untung aing ka dieu manten goblok deh. Goblok tingna itu aya karung. Cuk, geus we nya hese euy. Kagok beakeun wae. Hese cup lah. Geus wae. Kagok kehet. Ala we kabeh. Hese cup. Jaba geus ek hujan. Ala we kabeh. Ku aing dituar ieu tangkalna sok. Beakeun kabeh. Watere ulah dituar. Si Ucup watere. Sia Watere. dikuruana dituar ku aing sok. Ulah dituar watere. Aduh. Keluar ku aing Aing goblok. kumaha watere. Tah, goblok tah. Aduh. Watere. Tah, goblok. Ngarujitkeun sia teh goblok. Ampun Bang, ampun. Labok sia teh tak kunyuk. Cih, mah aing salah nuar anu yuk. Ulah Bang. Ampun Bang, ampun. Tuar sia teh kunyuk ku aing sia teh goblok. Urang mah pangalakeun unggul Bang tadi nage dianterkeun ka imah. Oh gitu. Heeh. Goblok teh sia teh wani-wani. Sumpah Bang, sumpah. Bebal teh ku aing di Allah ka dia ku sia geus dipelaan di Allah. Bener Bang, bener. Ek dianterkeun ka imah aing mah bener. Aing pangalakeun unggul bisi Wek diantarkeun. Heeh. Heuh nama tuh panggul kayak tuh. Gua aing teh dicolong. Anteu Bang. Ai karunya we kulalai. Oh gitu. Heeh. Parkiran lumayan 5.000 urut. Kiri. Nah apa sih ini orang? Teras terus kiri kanan. Kagak ada beres-beres sepisan. Apa sih? Terus. Ih, malah eureun. Nih, parkirnya. Kasih kembalian. Aduh, receh, Kang. Tungguin ya sebentar. Mang Doyok, kan dia.
Kau nih teh malkiran teh buat bisa tuh. Iya, wah pulangan melena 100. Lagu apa sih? Orang dikasih parkir. Geus lah polontong uang gawean we. Lalu gawean cicing. Woi. Mana kembaliannya? Hei, Kang. Muka gila lu. Mana kembaliannya tadi gua kasih cepet? Nanti dulu bang mau nukerin ke warung bang. Ya udah gua tungguin. Tunggu aja bang di sini biar nungguin biar temennya yang masih kembalian. Ih, embuk ah. Nunggu wat kilo. Kagak. Sini. Jaminan. Ah, terus duit gua gimana duit gua? Aduh, badai. Mau kayak gile gua kasih cepet kembaliannya kagak ada. Ay, abang orang mana sih? Muka gile wet tadi si teh aku Temen lu kemana? badai ya. Temen lu kemana? Duit gua gimana urusannya itu cepet? Mau kayak gile kagak dikembaliin. Tungguin di sini, jaminan loh. Enak aja. Aduh, badai. Aing. Ya mah aing Nah. ketempuhan. Enggak, di sini duduk sini. Enak aja. Aduh. Ini, jaminan lu. Badai. Obak sia kalah ditinggalkeun aing. Bok saya temang gek tadi lepo koe. Ayo ini menang. Kesian aing. Adayak. Naon nih dia? Lah aing keur kieu we, aing keur nongkrong. Kenapa sampai ya? Oh iya sampe. Heeh. Anu saha? Eta jeung ngasihan ka dieu teh ka imah ieu. Oh anjir, jadi supplier sampo anu mah. Oh iya, pabrik sombring. Heeh, jeung ngasupan ka dieu. Aing meuli butuh ya. Moal mahit jeung ka tukang. Atuh buru ieu. Tah, aing Si beli sakarung. nyarekan. Geus, beli sakarung ku aing. Si nyarekan kumaha bae. Bejakeun mah da. Heeh lah kerti ge maksa mah teu beunang sandi omongan. Teu lah aing balik. Dan balik saya teh berat di Badoya bantuan heula aing. Aing hayang ngising teu kuat teh kuat. Oh, si Badoyok aing berat. Heupeul eta nu saha pesanan batur padu wae. Abi meser bieu mang teh si Mang Doyok. Kita mah sampe urang aya sampe Mang Doyok padu wae. Tunda nu batur. Hah? Jadi lain nu si Mang Doyok? Anjing si goblok paingan dibere duit tuluy keres. Bebeja erek modal. Aing 100.000. Layang. Anjir, bareng geueuh deui. Badayok, susul ku aing kaliang cocopet oge. Mang Jack belugak belagu ka aing ngaran meuli sampo puguh sampo batur. Hakan dasar itu saya bu aing bawa aja ngadepo.